Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Resya Nurrahmania ti kelas 11 MIPA 3. Di dieu abdi bade ngajelaskeun tentang lengka-lengka hirup sehat di imah pikeun nyanghareupan pandemi COVID-19. Nu kahiji, ngumbah panangan nganggo sabun paling sakedap 20 detik. Nu kadua, nuang tuangan anu bergizi. Katilu, ngaleueut vitamin kanggo ningkatkeun daya tahan tubuh. Kaopat, istirahat anu cukup ulah begadang. Nu kalima, nganggo masker upami bade kaluar ti bumi. Nu kagenep, moyan kinten-kinten 30 menit. Nu katujuh, rutin olahraga. Sakitu anu tiasa kadugikeun ku abdi dina raraga mayunan COVID-19 nu nuju mahabu dina waktu ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.